Sampurasun dulur, ayeuna abdi aya di bumina Abah Tateng anu aya di kerajaan Cipari Lapanunggal. Tuh merenya dulur-dulur ieu mah nuju ameng-amengan ngalalanya hanya ngalalanya lagu anjing gobloknya di dia simkuring aya opat jalmi ekor simkuring iya tadi jam lohor jam 12 munnya ka dia teh setengah berang merenya panon poe menuju tengah poe lah intina mah ieu abah teh Sarangsang tihang tah sarangsang tihang sar aki tak iya ya higa lontang apa jempi tuh ya abah ti paling mana abah abdi taket tinggal unggung tuh tinggal lunggung iya iya ti paling mana ya sami kudu ti Galung tinggal itu mah ti Galung nu agung na amis simkuring iya teu acan gaduh alamat ieu teh aya anjing aya da aya tinggal status mah kitu nya iya malah eta kakana nuju di damal cenah silaturahmi simkuring ka dieu teh nyiar piatokeun dalam rangka corona selama itu jauhan kerena dah jukan karena amin mudah-mudahan sadayana kulawargi aya dina ginanjar kawilujengan sareng nanjeur lah kesehatan rezekina sareng kabarokahan sadayana lah gitu. untuk yang mau berkat mau wawuh jeung ustad anjing Nah, kami hoyong seueur berkat mah cenah wawuh jeung ustad. Anjing. lain anjing pokona mah apa mah persib Tuh, mana Persib rawa ge cenah tuh. persib nu aing ari aing usaha Minangkana mah kuring teh pangorana. panggolan lah sepayu ada laki-laki Tak kieu kanyawan geureung minta pelet nantinya anu hese payu mah anu pangmahalna gitu Bah. Soalna barang-barang nu mahal eta Jangan hese bilang. payu gitu. tapi ulah di barang antik mah Tapi anu hese anu murah. Tele. tayangan teh kolot barang antik Tuh. tayangan teh barang antik mahal barang antik orang teh di Makkah ya di Makkah murah Tuh, menjadi lawang Mekah. Tak Sepi, jadi murid tadi. Kepala wargi anu hoyong. mumpung sepi jadi amang ka dia ke Makkah Lah amek-amekannya ki inti namanya gitunya. Ieu teh bade ngarencanakeun ngobrolkeun ngadamal partai anyar. Kanggo nyalonkeun. sanu nyalonkeun lebat ke partai corona Tahu corona aja sarua gitu. supanos naon panaki oge di dia abahnya jadi kokor sadayana pan Gara-gara corona. aya nu masian tuang oge penggarsana Gusti Allah mah da. Cobana dulur teh kieu nya bah enakna teh ngalengkah ka mana-mana teu capek gitu. Teh hese gitu. Itu betul. dalam rangka kurang teh dina dalam rangka paangang Pangang ya. ulah pacaraket ulah padempet-dempet tapi kadang ngometeran gitu gantar eta mah program Kalau pamarentah pemerintah tuh, orang teh udah rada jauh tuh sahabat teh. nya jadi kudu ararangang urang teh jeung dulur kudu angang Gara-gara jeung kupir batu ya. kasur wae oge urang teh kudu angang ieu dawuhan pamarentah gitu hadis anu muslimna muslimnya teu kenging pacaraket hadis riwayat Bukhari nu keur perang ieu perang meri aduh dugikeun ka zaman ieu ya zaman corona sedangkan kolot mah ngajarkeun teh cenah ulah pajarauhuma cenah berapa namun dahar nginum cai oge ulah leber teuing cenah bisi leber wawanen Tuh, ari baheula mah pan kacai jadi saleuwi tuh. sing getol suci Kadarat. oh mandi cenah kadarat jadi salebak Urangnya sing getol ari ibadah cenah ulah ngrusak lebah nya ari baheula mah kudu getol ari ibadah cenah geuning kitu jang nah
atuh hari sumping teh ye. aturan Aturan bener. gara-gara corona gitu. Jadi ada mah nu payu teh guguling kan. Guguli. Guguling teh di balongan sia teh. Make eta mentega. Ngeunah anjing. Aduh, ada nu ngoranya ada turutan. Tah ieu resepna jeung ieu teh jeung pupuh jeung kolot teh. Nyiar pengalaman ongkoh, nyiar ilmu ongkoh gitu. Ilmu nama ilmu naon we gitu. Ilmu guguling. Ari ajaran karuhun kolot urang nu geus bener nu geus pasti dia anggap nak bid'ah musyrik sesat. Ari ajaran nu geus dimutlakeun ku Gustina nu disebut jahiliyah kunaon diparake ku sia teh jurig. Tah jurig-jurig dengekeun. Dengekeun. Punten we kepala jurignya ulah garalak teuing atuh da jurig abdi mah di ditu di Tasik Balalager. Di dia oge sing balager we tah. Nah maneh ngambek. Ai maneh jurig gitu. Lain mah lu tong ngamuk atuh. Ya, ku gara-gara corona Persib teu main tah ieu Ya, Persib teu main cenah gara. Ieu Persib ieu mah. Masalah Persib ieu mah nya. Teuingan. Tah geun sok aya nu naros geuningan aki kunaon cenah acukna sok acuk hideung cenah gitu diikat deui kunaon tah cenah. Aing mah diajarna tina buah manggis, manggu. Tuh. Luar nama hideung, jero nama bodas. Jerona mah. Jeung buah jujur. Tuh. Luarna 5, jerona 5. Genap, jerona genap. Ulah kawas buah kalayar. Jero luarna mah dibeureum euceuy. Jerona mah buruk racun. Tah gitu. Intina mah aya nu aja. Tah. Buah dada. Aduh, ada buah dada. Ya Allah, Bro. Aya ya Allah na segalanya. Penikmatan segala ge disebut gitu. Kabayan teh. Kabayan ya. Anjing. Di kaki itu gara-gara siap corona Persib aing rugi. Tuh. Goblok corona iraha tuh. Sedangkan Gus Gus beja corona teh arek ieu cenah. janji Gusti mah sedengkeun pasti. Bulantaran cenah deket arek lebaran kitanya. Terus arek bulan puasa. Cek beja corona teh marudi heula cenah gitu. Alhamdulillah Rek marudi mudah-mudahan we cing sing buru-buru arinit gitulah ngeseurin teuing dalam dunia corona teh. Pancet status Kiga Lontang ya, Bro. Mohon. Lamun beresin gini jadikan tersangka Corona corona kayak namanya. amanan hitut. Amanan kena hitut nyawa. Mending hitut, Mending kena hitut, budayakan. hitut budayakan. Beresin menjadikan tersangka, Bro. Enak batuk di warung guys disebut tersangka kena virus gitu. Gitu. Loba hitut teh. Saya namina Ki Galontang teh dulur. Tuh. Janji Gusti mah pasti. Cek Gusti lobakeun silaturahim. Lewat silaturahim lobakeun dulur. Kalau bahkan jalannya rezeki ngamudahkeun. Jeung manjangkeun umur nah wis sieun ku corona atuh. Gusti mah pasti moal sulaya. Corona mah tuh balik deui geus pamit kamari. Kan ninggalkeun kerena engke teh. Tinggal we kerena di dieu. Kita mau kan gara corona atau ya dihanap. Bisa yang apal mah ye. Corona. Jenis corona teh ieu tah geus di dalaharan tah. Jadi tong sieun. Itu lain korma. Korma. Emang korma. Kieu nya ari orang Sunda mah loba banyolna ge banyol nu asup kana pikiran ge. Aing mah heureuy nya hampura kan kadang udah dianggap heureuy. Tuh. Ulah diangkeuy. Aduh, teuing. Ya urang teh hiburan we. Hiburan we nya ieu teh. Kumargi urang teh ini teh lagi di blokade. Di mana-mana di blokade teu kengeng keluar. Lockdown teh meureun abahnya. Eta meureun. Zaman kiwari mah. Tapi bios cenah di luar mah asal di jero di keluarkeun mah. Tuh. Ieu teh tos sabaraha minggu ieu di dieu. Aduh, si Aki. Ampun deui. Gara-gara corona sa dikerem kapan? Heeh. Ngalengkah ka dulur hese rek sutur silaturahmi ge nya. Are ka pasar oge. Mani culang cileung. Heeh. Rek ka pasar disemprot, balik di pasar disemprot. 10 kali ka pasar disemprot ayeuna Kabulusan. Ku disemprot. Ku disemprot modar teh. Lain ku corona lain.
Tapi tak bener bang, ngadengkeun kolot baheula ngadongengkeun zaman PKI, asup ka guha bijil teh guha tulang cilung. Ayeuna pisan ngalaman. Heeh, ngan meureun nginung ka waktu loba ka zaman urang mah kieu meureun tah. Baheula mah kolot urang nyarumputnya di guha. Mun haresen ayeuna urang ngalaman. Pana entong ecuk entong ceunah ai ngadenge sagala rupa teh. Ngalaman ayeuna. Ngaraling we tah. Heeh. Buarkeun kajieun. Ya dina zaman corona gara-gara lockdown awewe itu pamajikan loba nu protes Tuh. Kunaon tah Bang? gara-gara lockdown gawe di imah Mohon. AA salaki muka laptop ngan sakali neng mah dititah 3 kali muka daster karena ngomong kuat gitu bro. Corona negatif teu uing positif. Nah tuh. Masa kali muka laptop, neng 3 kali muka daster aja, jeroda aja ketempo. Astagfirullah. Ya abi nu anom kene teh kirang ieu nya kirang paham nya. Api-api teu paham we padahal paham. Anom kene. Apa piteu ngarti? Enten Bang. Harapalah. Gitunya ieu mah baceprot tapi ngeuna jeung ngeusi ku seuri ge jadi ilmu gitu. Ku seuri. Pengubaran corona. Keur ngobaran. Lama seuri ge nepi kana rasana. Tuh. Yang mana penting zaman corona mah 2 perkara lah. Masih kena bisa seri jeung bisa hidup sehat tuh. Udah pada sih mah jadi tersangka. Mohon. Mending mah seri we jeung hidup. Ayeuna penggede-gede hitut mending oge lah. Kayak dina beus hut sing gede. Kok jangan. Mana karini mana kan. Tos bae meureun pihatur sakitu wae nya pangarsa ieu mah mung banyol sanes banyol meureun tah. Ieu lanjut deui kita. Salah puna we. Ieu teh karinding. Baheula teh kolot urang teh ngusir hama teh ku ieu. Tah. Pedah kaluarna ti Cina ngaranna corona. Di urang mah teh telo. Tah ku ieu baheula kolot urang teh. Ceun hama miceun naon teh ceun virus teh Jadi karinding. aya nu beunang ku jampe, aya beunang ku sora-sora. Jadi kabeh oge ngandung makna ayat kabeh eta ge. Nya hampura sun paralun sampurasun. Aya nu bade ditepangkeun deui bahan bade di ieu keun. Ari teh abah mah da. Lantaran abah teh di dieu teh keur di lockdown hampir sabulan setengah teu tiasa uih ka bumi. Mudah-mudahan we nu deui ari mah sing sarehat. Ulah sieun abah di dieu ti baheula ge. Naon kitu cager. Teu ngalaman gering alias baid. Wawuh jeung rumah sakit teh abah mah. Matak anu di rumah sakitnya urang daroakeun sing enggal daramang sadayana. Amin Bang. Sing emang dama eta ka para dokter deh. Puji syukur ka Gusti Maha Suci eta dokter urang daroakeun sing kiat mantena teh. Anjeunna mah istilahna mah pasukan terdepan dina zaman kiwari teh dina zaman corona teh. Ari abah mangansukeun mangdoakeun mudah-mudahan Bapak dokter Bapak suster sing sarehat sing karbal awakna lain kebal dikadek kawas abah baheula mah kudu kebal cenah kebal dikadek ayeuna mah teu usum ayeuna mah kudu kebal nya eta ku corona tah si babal corona teh geura mantap lah ka ditu mohon Ya saur ti abah ya abah hiji deui. Abah mah saeutik corona teh asal ti Cina. Cina balik ke Cina. Jeung si eta mah kumaha wae ge. Nu pentingna mah buru corona gara balik aing ngara Persib, gara-gara sia. Persib teu main. Aduh, udah. Sakitu ya. Meureun kitu wae palawargi sadayana sakitu pihatur hatur nuhun. Hamputana bilih aya kecap anu teu geunah dina hate kana manah dan sadayana meureun nya sakitu wae nu batur sampurasun rahayu sagung dumadi. Tah, ieu teh guriang ceuk dina Quran mah geura taluturkeun tapak lacak kolot-kolot samemeh aranjeun nu geus jalaran jalan kahadean. Ieu tah guriang geura pakuan geura pageuhan deui, geura sajajar deui nya sakitu we ampura.